Nutaya papadana Ki Semar oge hirup keneh dikarasakeun dina waktos ayeuna ai eta kunaon cingir kawas menang aya nu ngarit aya nu moet biasa we nu tapi salamet lahir batin budak syariat aya duaan nu ngiring teh biasa we nu cika jeung nu panengah dan nu bungsu mah nya kitu teh resep mumara ka Jakarta kulina ge jauh wae jadi security di pupuk Indonesia cik atuh gerak pedar bejer beas kula di dinding kelir gendang siloka kumaha geuning lalampahan Pandawa masih keneh hirup masih keneh jag-jag tur waringkas kaula nun kula eyang dikeresakeun salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat hawar-hawar beja luar anu aya tumlina sareng kadang Pandawa ear saja jagat bujrut salemur yenetelakeun Pandawa ngemasing pati tumakaning perlaya dina lalampahan bale sigala-gala ya eta teh palsu hoak timbalan beja palsu atuna hade aya laratanana geus bubulanan ti mangsa harita karek pucunghul ayeuna mumawi nu diwayagakeun teh bisi aya sajabat di eta kajadian anu bakal karandapan margi lamun ninggalkana riwayat anu tangtu ieu trik pang indrajala bibit rurujit inu rusuhna teh teu aya anu lian nu disangka Pandawa sadayana da yakin muarek neangan jurik nu teu kadeuleu tangtos eueuh deui jurik anu yakin geuleuh ngewa ka Pandawa dimimiti Pandawa leutik nepi ka ayeuna rumaja dewasa teh eueuh deui batur dulur anu deukeut nyaeta nu katelah Kurawa putra Uwak Dastarata eta nu jadi kasang tukang teh naon nu mawi tah cobi dina larasan ieu dina lalampahan bale sigala-gala geus jadi kacaturkeun tiap tahun teh tiap-tiap para nonoman tiap-tiap para jajaka ti nagara sewang-sewang teh ngiluan pikeun ngareah-reah hajat samrat hajat surya anu di negara astina diwakilan ku Kurawa jeung Pandawa ai Kurawa mah nyeta di ajaya cicingna teh di hiji pakemahan anu agreng ai Pandawa mah nyeta hiji pakemahan anu jauh ka mana ka meuni bari tina pakemahan Kardus bilik jeung sajabana ya dina mangsa tengah peting jemplang-jempling seuneu ngababela bari jeung seuneu teh kaluarna teh nyata ti luar lain di jero yakin ieu teh diduruk lain kaduruk ngan dikeresakeun dina mangsa harita teh sadaacan kajadian teh dina pasosorena teh aya jalma anu baramain anu ngilu sare di patempatan ngiring ngararap nu jajalu timbalan musafir nu nya lajeng Kakang Bima anu waspada da sidik Pandawa jeung baramain teh parantos kerek nyegrek kulem dina pangkulemanana dina mangsa gura giru ningali seuneu anu nguntab-nguntab Kakang Bima ningali ka tengah imah anu eta imah teh taneuh aya hiji landak bodas ngagangsir di tengah-tengah ngadamel liar dikeresakeun harita kulantaran landak bodas geus ngajieun liangnya digedean ku Kakang Bima meureun ieu teh pitulung ti murbeng alam dirawel sadaya Pandawa nanging baramain mah henteu anu temahna nu kaduruk teh baramain eta jeung pas pisan gemleng sareng
jumlah sadaya hitungan Pandawa genepan kakurung Ibu Kunti tak anu baramain oke sami genepan nya apruk-aprukan mangsa harita dak kulantaran perantos rame yen Pandawa ngemasing pati tumakaning perlaya ya aprak-aprakan Pandawa sadayana lir ibarat milampah kijang panggih jeung jelema ngabecir ngajauhan kana pola-pola manusia maksudna teh ame teu katohyan putrik pang Indrajala teh ya beras kana negara Pringgandani nanging dikeresakeun hikmahna teh menang jodoh ka Kang Bima nyata ka Dewi Arimbi ai eta Dewi Arimbi teh rayina Arimba Raja Nagara Pringgandani ulu itu geni karah teges kawin numawi iya atuh teu apan kekayaan kieu sakitu waluratna dalamun tos rame teh mah geus pada uning mah bari nabuh bajidor lajeng nya aprak-aprakan di deta patempatan beras deui ka nagara Cempelerja di negara Cempelerja teh kerdiayakeun sayembara adu jago belabar kawat nyaeta merebutkeun hiji putri raja Prabu Drupada anu kakasina Dewi Drupadi didinya para Kurawa ngiringan jadi pamilon dikeresakeun Kakang Bima ngiringan oge nepi ka ngelehkeun jago sayembara ngaranna Gandamana ngemasing pati anu tungtungna Kakang Bima menangkeun Dewi Drupadi atuh dua pamajikanana numawi ai Dewi Drupadi teh dipasrahkeun ka Kakang Wijakangka Yudhistira timbalan tah dina waktos ayeuna teh Pandawa Ibu Kunti nalibrata Kakang Yudhistira Kang Rai nakula lan sadewa teh keur bulan madu deta patempatan bagja didinya kanyahoan Pandawa teh aya kene lajeng dina minggu kamari kaula jeung Kakang Bima amitan kanu janten ibu maksud miang ka nagara Astina maksud bade nepangan Kakang Suyudana Prabu Anom Astina tujuan anu tangtu teh geusan menta hak nagara Astina mermanakeun rek iraha pemasrahan nagara Astina ka urang-urang Pandawa utawi ka Kakang Yudhistira hartosna nagih janji disakawit Kangjeng Rama gugur Pandu Dewanata salaku Raja Astina nya dibikeun ka Pandawa ngan kulantaran Pandawa can sawawa yuswana dititipkeun ka Paman Pati Sangkuning ka Wadastata anu jadi mangkon Prabon jaga isuk jaga ninggeto bakal dipasrahkeun ka Kurawa ka Pandawa dina mangsa geus sawawa yuswana cunuk waktu ninggang mangsa nitih kana wanci nu dipandang mustari parantos Yuswa nyekapan Kakang Yudhistira nya miang we Kakang Bima kaula oge sami jadi geus in ka nagara Astina nepangan Dastarata numawi eya nu kasampak lenggah di karaton Gajah Hoya nyaeta Kakang Suyudana Paman Pati Sangkuning oge Paman Residorna kumaha heuk bakal dibikeun nagara Astina ka Pandawa nya tapi aya syarat anu tangtu naon menta supaya Pandawa teh nyata ngabuka hiji wilayah anu ieu wilayah teh pikeun pitempateun Kurawa anu kasebut Alas Mertani Alas Mertani timbalan kitu nu sedengkeun uninga salarea sadayana kaula kakurung Kakang Bima ngagebeg ku ngupingna eta kasauranana margi lain cek umum oge
lain Rusia umum deui yen ieu alas mertani teh hiji tempat gonggong sima gonggong leuweung angker leuweung sangat ku sangat-sangatna ieu leuweung bujeng hingga manusia ulin ka eta patempatan dalam manuk di tetangga leuweung oge bakal murag sapada harita ku sangat-sangatna ieu leuweung nanging Kakang Bima nyumponan hayang ngabukbak ieu patempatan kaset timbalan Semar aya anak kitu unggal riwayatna teh nu nyanggakeun bobot pangayon timang tarajuk abot enteng aya di salirapan jenengan dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan treureureureureuh tapi angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ku dirina sewang-sewang saperti nu karandapan ku Pandawa ku Cape ku Hese ku Beleke ku semplek wae mincak semplak nete semplek kitu salah kieu lain tapi dina sajeroning kitu salah kieu lain teh teu waleh aya hikmah di satu kangeunana mun seuk urang napakuran kana eta laku lampah eta teh sarua jeung geus nembongkeun yen Gusti teh mereka nyaah anu gede keur maraneh kabeh naon sababna sabab jelema bakal bisa dewasa sabab jelema bakal bisa mikir dina mangsa hirupna teh keur aya dina alam katunggaraanana mangih kapeuri tinangtu kaituna bakal berahan mun daek jelema nyorangna ngan syarat papanggih-panggih ajang mun panggih keresi ujang timbalan eta nutup kana riwayat anjeun tadi najan bari jeung kajadian bale sigala-gala aprak-aprakan nyaeta di leuweungan tapi geuning teu buru we anjeun teh geus boga bati nyaeta kawinna Bima ka Arimbi bari jeung lamun muda ka sang tukang Arimbi teh adi raja sarua jeung anjeun teh geus boga hiji harta anu leuwih gede dina mangsa anjeun boga nagara yakin bakal ngayakeun hubungan bilateral antara negara jeung negara hiji kauntunganan dawu nya hartina teh cokot hikmahna yen anjeun teh saperti ibarat tutuwuhan keur dipupuk sabab setiap jelema lamun hayang boga kahayang bisa yakin kaituna kudu ngrahese seperti anjeun keur budak hayang nyaho kana ilmu yakin daek kudu papanasan daek kudu hujanan nyeta init ka sakola beh dituna seperti orok rek jadi huntu teh gering heula rek ngoronang gering heula rek boga pangabisa yakin bakal nyeri heula capek heula mun kipayahna lamun neangan ilmu lamun beh dieuna daek puasa daek tatapa daek tapakur daek tasyakur eta teh sabagian titincakan urang sangka nyorang pailmuan timbalan tak pikir kana lebah dinya sabab yen pangeran muarek nanggeuy ti bongkokna timbalan yakin anjeunna mah langkung uninga kana usina hate bujeng hinga kana lengkah paripola manusia kana utekna ati uningaeun waspada permana tinggal meureun anjeun kabeh Pandawa
TKB terek dicitak jadi hiji pamimpin anu ieu pamimpin teh bisa nyuprih kaperihna rahayat, bisa neangnan kanyahona masyarakat tina kanyeri jeung sajabana, malah manar bisa jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat. Sumohon. Kumaha rasanar jadi rahayat sangsara balangsak tak ayeuna keur disorang ku anjeun. Anjeun geus nempatkeun diri dina sagarana sangsara. Pasirna kamiskinan. Dina mangsa geus nyerang kitu, yakin kaituna bakal timbul empati ka rahayat. Tenggang rasa. Tungtungna di mana jadi pamimpin muarek sakama-kama hirupna. Apan jomplang jeung Kurawa tuh tingali dina ngajalankeun roda ka pamerintahanana sakarep ingsun sakarep dewe. Sangeunahna tungtungna naon nu beungharna teh dulurna jeung barayana rahayatna mah teu dipalire. Ya. Timbalan tingali di negara Astina dipimpin ku Suyudana ayeuna segala urusan rek teu beres-beres. Aya urusan kasus A teu beres katutup da aya kasus B. Kasus B can beres-beres nepi ka aya pucunghul kasus C teu beres-beres rek teu beres-beres kumaha nu mariksa bangsat nu dipariksa garo. Eta bangsa teriak paling. Ya, timbalan taya teh bakal jadi kamorodotan gede anu tungtungna lain rahayat tungkul negara bakal hancur sabab cing ingat kena keterangan ruksakna alam dunia ku leungeun-leungeun jeung pola-pola manusia lamun teu pola-pola manusia teu kitu yakin muarek ngawujud jadi negara baldatun thayyibatun warubun ghafur sok niatan dina hate ibarat ieu teh keur dipupuk keur digemuk dipupuk urea meureun anu leuwih upgrade nama leuwih kaituna nyetel dipupuk NPK hitung-hitung jadi suplemen pikeun kasuburan ngeunaan lahir jeung batin anjeun timbalan kaula nu jadi kacendekanana susul bima susul bima nyeta ka alas mertani baturan ku anjeun turta teangan dulur anjeunna kula Sadewa jeung Yudhistira sabab moal bisa ngawujud hiji daerah lamun teu sabeungkeutan ibarat nyere papurincai nyere mah muarek beres-beres najan imah leutik oge tapi ku sabeungkeutan sakumaha gedong sigrong oge yakin kasapukeun jeung kabereskeun eta silokana timbalan ngan syarat bersih hate ulah ngaganggu nu geus aya ekosistem tapi naratas jalan ngabukbak hiji wilayah kalayan dina tujuan nyaeta pikeun ngamakmurkeun rahayat ngamakmurkeun alam ngamakmurkeun sasatoan jeung sajabana kawas urang nu ngaruksak padahal di satebangeun ngaruksak teh rek ngawangun tepino kaula nu da memang leuweung sanget da eyang oge nyaho da sidik jadi raja baheula tapi sing inget sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget di batan sungutan wah leres atuh dewang mah ku pedog urang sabulan 2 bulan lita deui daging teh tapi dewang ku sungut tong nepi ka tataunan nepi ka cacap umur paeh oge moal rek beres-beres timbalan sok aya pancuran Telaga Arum bebersih suci di tempat-tempatan abdas kuramas Kang Semar kulan wayahna aping ku diri anjeun sasat hiji kolot anu legok tapak genteng kade saur saha nuhun jisim abdi mah kok kolot begok percaya ka anjeun sok Arjuna iraha waktos anu sae pikeun lumampa da ada ieu waktu maka bae oge alus nu goreng mah panyangka maneh nu penting mah niat
niat nu hade dibarengan ku aksi sabab niat teh kudu bareng jeung aksi lamun niat teu dibarengan ku aksi sama dengan mimpi lamun aksi teu dibarengan ku niat bunuh diri niat jeung aksi kudu ngamuara dina hiji tujuan sangkan kahontal timbalan kaula nu pidoana wae ti eyang mugia kaula salamet sadayana dina teu salametna mugia anjeun manjing rahmatna kawajiban manusia pikeun narekahan kawajiban manusia pikeun ngaikhtiaran pek berat tandang makalangan dawuh timbalan rampung dawuh tutas nganti kakak digaskan tun pinara hamid yang berat kumaha kawas kacang ninggang kajang kasaurang teh ngentep seureut sareng sajabana kapan guru kaula teh anjeun uluh nah guru naon di si Mabdi mah matematika oge beureum wae minus wae nya percaya ka diri anjeun kaula yakin setiap jelema anu katuturkeun ku hiji aki-aki bucit reu kideung eta jelema teh terus sing madut rahing kusuma nah teh sasauran teh kumaha lamun kalebet taklid percaya ieu mah kapercayaan kaula henteu nita batur percaya ieu mah kapercayaan kaula sorangan da kaalaman eta ku hawatosna eta alas mertani anu sakitu leuweung luang liwung Sumber ulah kaula teh mantan raja dina arsip nasional negara aya hiji tetendeuna hiji aset anu gede anu sasatna teh diteuneun ku karuhun konsina teh nyaeta pikeun ngamakmurkeun nagara jeung bangsa dibuka teh hiji alas wana mertani ku tarungu jeung amer eusi jero-jerona eta mustika loba pisan malah lamun dibuka secara dunya eta teh bakal jadi hiji negara anu luar biasa gedena bakal jadi negara panoban negara-negara liar ceuk bohong ngan eta dina eta buku teh tung buku teh aya hiji tanda tangan anu teu asing tekenan teu asing titi mangsa nu teu asing titi DJ titi mangsa titi mangsa na teh nyaeta saperti tulisan anjeun nah teh teu tiasa nulis-nulis acan di si Mabdi mah ieu mah kepercayaan kaula pek we eta mah keyakinan diri nu mata kaula teu betus ka sasate iwal ti ka diri anjeun ai anjeun mu ngaku mah nya teu naon ngaku naon di si Mabdi nu lamun ngaku oge da bujang hingga boga nu kitu patut imah oge pan reot di si Mabdi mah sakitu deung rek teu make panto pulang nitip Pandawa nitip incu kaula Pandawa gading anu katohyan ningali ngeunaan kana paelmuanana mah nu ngudag jeung nyukcurug mah lintang ti Pandawa percaya ka salira pangapingkeun kadada kaduga mah di si Mabdi ngiringan cing hayang pangi jeung barudakan titah ka dieu kitu sae mah jang kakang si lain ka dieu kitu jang Kang Uy. Kasarat di akang di sahur tuh. Akang di sahur. Dewek kita ke jero. Lain aing geus rek balik ka kana ditah ka jero deuleu. Teuing kolot aing mah. Hari opieun geus diberesan teng-teng itu ieu geus dihakan. Sigana manita beberes ka anak teh. Siga tita babu beureun ka dewek teh. Bapak geus teurap teh kitu we ka aing teh. Nya. Loh.
nyanggakeun semua pangabaktos kulan diterima salamet geuning maneh dikarsakeun salamet sehat sae dina waktos ayeuna teh nah lain kita tadi ke jero teh lain kita tadi ke jero teh biasa we aya nu geuleuh ka abdi aya nu nyarek aya nu jealous aya musuh dalam selimut nah saha aya we kulan oknum da geuning saha-saha ge geuning tiap organisasi teh aya oknumna wae naon aing mah teu nitah ka si laing ka dieu teh si laing mah sungguh tah ka mana karep kurang wiwah teu bisa tumpah-tumpah sia teh emang abdi nuduhkeun ka bapak eta hate si laing tah bapak jangan dulu memponis pembicaraan orang lain sebelum mengerti bagaimana prosesnya santuy lur sia teh ka aing nyebut lur apan dulur apan baraja sia ke seler Kangjeng Nabi Adam tong marah-marah wae bisi setruk leuheung lamun beunghar leuheung lamun gabut BPJS mah heuh da dewek kasinggung heueuh atuh naha make gigituan segala rumah sah berarti nyari kebab abdi henteu tah lamun teu rumah sah diem jempe keep silent berarti silent is gold bisaan ngomongna oh iya dong anak muridnya Bapak Rahmat pribadi gua gitu dah naon itu Pak dieu keul aja saur sepuh palai tepang heula jeung anak-anak oh gitu sugana mere pupuk heeh Pak lah naon gede sia kita ka jero deuleu ieu bujur bapak nepi ka sigede kieu ieu lamun dibelek lemak hungkul ieu heeh Gusti nu agung di tukang kuat ka jiga ibu-ibu kieu bujur tengeng di tukang dengklang digigir buncir dihareup bureuteu di luhur butak di handap gila udah pakai kolor tungan nepi ka kemana karep ge jiga cengcelengan peleret dipuguh bentuk di arit sakuaing bener mereman bapak aing mah nya nyangakeun sembah pangabaktos kulan diterima damang hibah kumaha maneh pangesto dina waktos ayeuna di mana wae maneh teh kulan di mana wae itu biasa keur ngoloan Om Alek Jangkung nya kanopina panopi we ya kitu kulan jeung ngaheureuyan wajabrig nya kitu aya naon teh hayang panggih we jeung maneh aduh nuhun we kitu mah we geuning menawi teh sanes buya sembah pangabaktos ieu Ciro Pak naon Ciro teh pemain Persib main sepak bola lain Ciro sia mah Cireng meureun cicing da Silva mah kayak gitu mah teu naon atuh jang diterima ku dewek jang kumaha Bapak Damang meujeuh jang sae atuh kitu mah ieu teh urang init tapi uluk salam heula ka sepuh da init parantos katingali tarang unur oge kuda katingali punduk ya sae atuh kitu mah bapak dipayun sakae si lain ya da sakedeung ieu sae atuh punten ka pangeran sepuh sok ya halah sepuh ieu dikeresakeun panjang yuswa geuning abdi teh marengan Pandawa sadayana tuang putu eta kitu da wala ayeuna teh di Widian wae ka alas mertani wayahna maneh ulah talangke bantuan
sasireun sabeunyeureur sakadada kaduga ku maneh insyaallah saka mampu mah ku atep teraku maka jeung teu ongko ciro ongko atep beda sih mah aya ditagih hutang ganti ngaranna sih mah heeh mata KTP renak sih mah nya kitu kulan mudah-mudahan we atuh da dihenteu-henteu ge abongkeuna hate dipangpalerkeun ge hese da ngagebeg jeung reuas mati nangtos atuh da ku ngupingna oge menikah aduh simaan ayeuna bade dilebetan ku abdi da can pernah lebet pisan ka dinya teh nya basa ngadulang layangan oge pengganti teh teu dibantun ku abdi da sieun oh kitu mohon marukana teh oge nu kitu kulanah mudah-mudahan metunya atuh sugana tepang di leuweung make jeung aya kadu urang anterkeun ka dieu seneng kana kadu meujeuh we nya dadekeun ku abdi ka dieu nya ngan bili tebih teuing kitu ku abdi rek dipaketkeun nya ngan wayana we di COD-keun teh gaduh artos abdina kumaha maneh we eta mah nu penting mah sing pada salamet we ti kaula mah amin 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 amin. Iya keur maneh keur jajan ya ulah keur maneh keur jajan ya 100.000 ulah nanaonan lumayan ya uluh jang milik si lengcu wah beres juga neka agehan ieu naon itu iya lumayan 100 keur maneh ya nanaonan kikian sagala atuh nuhun katampi ku abdi jajak kalau bukan kas pada amat terkena kikian segala nah naonan ieu kieu kerikeun tos cekap nuhun kejeng canak deui sagala siapa nya bisa beli jajan sate marangi kieu mah nya kitu we nya sing salamet nuhun katampi ku abdi dijajankeun minuman ku abdi da perjalanan teh panjang mangga tukulan mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mangga sepuh mangga alah pak geus hasil mah geunah we jongjonnya pak heuh aya kerjajan heuh alah 100.000 deui tuh beda duit anyar merada leutik alah 100.000 ya nya saku kanan teuneun ku aing abis anu sirik nya aya nu melong wae lain kurang naon tong sirik daun teh tampiling si goblok ku aing papanas we ka adik-adik teh sia meni isin jisim abdi pun anak di pasihan wae salira mah meni geten pisan ka pun anak da aya dai keur teu boga mah kaula teh hampura we sae isim abdi oge bade sami we nyarangan juragan pangaulaan atuh muga-muga we sadayana sing lungsul langsar amin 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 yeuh keur kakang Semar wayahna nya sarua jeung dawala 100 uluh naon ieu teh ieu 100 bu itu gerak tuh nyali jeung wah beres euy nanaonan ieu teh iya uluh nuhun sepuh duh meni asa isin jisim abdi nampina oge da aya sing kagantosan anu langkung-langkung sepuh amin 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 utawi salira sing panjang yuswa ageng barokah amin 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 permios bral kumampa naon wah senyumin lagi senyumun lagi agak lebar tertawa yang keras mulai kolot ditajong wae tapi kan nampu karena beungeut bari jeung aduh ampun jisim abdi oge bade miyos ulah naon teh
muhun nyerangan juragan pangaulaan juragan Arjuna da abdi bagiannya ke panah nate eta teh muhun numpang capek nate abdi seksi peralatan Kantong dek wabi di jinjing nanti. kantong teh ku abdi dijinjing nate nya bagja nu taya papadana sok atuh mudah-mudahan sing pada salam mersedayana amin 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 salira sing panjang yuswa amin amin abdi oge perkitu deui sami sing pada we salira muhun kulan insyaallah pamit amat hasil kalian salam mersedayana bade ngiringan syukuran di dieu we abdi teh da beas nama tos aya ti Ibu Hajah Carmi jeung Pak Haji Udin eta teh muhun kulan kantun deungeuna hungkul nu tajan teh bade nyuhunkeun we abdi maka ka Bapak Mariono direktur PT Pupuk Kujang oh kitu muhun kulan kitu ta abdi bade miyos ayeuna nya bilih aya naon di perjalanan mah kantun WA we abdi na boga HP nyeta henteu ai sia tujang naon WA maneh ceuk paripaosna ieu mah muhun isim abdi bade miyos anjing heuh ini tuh wae ini tuh jing dupi salira resep kene kana peuteuy muhun beuki ke kopi dibantulah dua papan mah itu ulan karena kadu beuki iya beres ya ku abdi di pelarian kadu nama isim abdi enak pada miyos anjing beli ketinggalan nya atuh bisa asup tol ku nonjing ini heuh ini tuh ini teh kela teh kedap nama kejengkela ieu sing siremun keneh abdina dina waktu sayeuna abdi bade nyerengan we juragan pangaulaan nae maneh bulak-balik wae nu nyuna nya teh teh da kadenge tidak tadi oge teu make urat atuh biasa we santai dina waktu sayeuna salira sing panjang yuswa agung barokahna amin amin sing kenging dijodoh geus aing mah geus kolot kieu teh aya kawin nah atas teu normal lain geus teu normal geus lain udagan kaula di dunya mah eta ku korma ngora gresok naon teh ye ubar da yakin udagan teu kadinya teh da geus paehnya ai sia ngomong keur kitu patut ada pribadi we atuh mempenduaan geus init ka itu nya teh kitu mah teh nu hilap heueuh naon aing pohon naon da can piku goblok nya euy ai si dawala jol song bapak aing song aing naon Abah atuhnya Abah Wiranta tuh 200 tinggal itu jajak kalau Abah Wiranta bagja iwati Abah Wiranta we nya aku aing mah nya serang direktur PT Pupuk Indonesia bagur ka aing teh nya di batur manu jauh-jauh mere anu nampul ka cici pasolihin ngirim balado entong nya naon sih teh hehehe we premios eta mah heuji gitu kayak ieu mah kieu ari salira geuleuh ka abdi katok moal kitu naon ai maneh atuh lamun geuleuh mah aing mah ngajak ngobrol ka maneh oh ieu teh geuleuh henteu eta kasang tukang maneh ngomong kitu naon kawas nu geuleuh ka abdi kawas nu geuleuh teh aing geus ngayakeun tindakan naon ka maneh eta prakot teu uninga naon ai si dawala dibere bapak abdi dibere abdi henteu dolok mah teu muncilik kitu teh power geus ke mana
khawatir. Hargaan pribumi atuh. Pribumi mah aing goblok nya. Aing ngomong salah jelema. Nepi ka poho aing. Lan poho da eta ngomong wae atuh nawaran peuteuy nawaran kadu jadi kapopohokeun. Sekolot sakitu Jadi aya keur maneh. Tah kitu mah aman pan. Aman. Ye. Beres ah. Bilih kitu lebih naon beli keluar arit ye. Potong ujung mancam sia. Kajen wani ngomong. Nuhun bulan sabaraha teh 100.000. Lah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan sing kegantosan anu langkung-langkung amin. Salira sing kegantosan anu langkung-langkung panjang siswa jeung barokahna amin. Isi abdi bade miyos jik. Tong ngecebrek ieu leuwih poin 50 ieu. Jang naon ieu teh? Ieu mah keur maneh we, da maneh mah mu sarua jeung sidawala jeung bapa maneh. Hayang leuwih wae tah geuning uning. Tampi ku abdi nuhun. Banyak we saya teh disokok mah. Jikinit lah geus gandeng Aisyah teh. Dae kitu mah. Ya, permios ulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tinggali mangole. Naon sia nepi ka nempok ka handap. Senda tarumpah dugi ka sae kitu. Umur sabaraha teh? 42. Hah? 42. Sami pisan jeung abdi. Sarua jeung maneh muhun. Sabaraha maneh? 78. Ongko sarua 42 ada kali make ganja saeutik. Nya. Heula hayang sepatu kitu teh sendal kitu teh. Mun aya nu mere ka abdi mah teu dipuja-puja ka abdi jig bawa hayang mah. Ulah bawa hayang mah. Da teu kapake jadi geda. Anu Rasyid teh heujig bawa. Ulah nuhun pisan. Nuhun kana kasihanana. Luar biasa. Tuh nya. Pas naon goblok logor kitu teh. Apa sih kieu mah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kasihan teh luar biasa geuning salira teh. Bagja. Ari eta bubur lakpan naon teh? Naon? Eta dina reuma panangan salira. Ieu nya batu akik naon teh? Virus. Iya. Di baheula abdi teh virus teh. Nepi ka KI impikeun ku abdi. Nepi ka harita teh impian teh abdi teh penak jeung malaikat. Cepot. Isuk jaganing eta aya hiji aki-aki nu bakal jadi calon sawarga. Kumaha malaikat cirina teh? Cirina teh nyaeta anu mikeun batu akik. Lamun eta aki-aki eta mere batu akik heug mere kabdi kumaha malaikat eta aki-aki teh bakal cicing di neraka anu pangjero-jerona. Bakal menang panyiksa neraka jahanam. Maksudna menyingsieunan ka aing. Terus sabab eta aki-aki teh kaituna lamun teu asup neraka dirunya teh bakal nongtot bool. Goreng patut, keriput, balas pogo. Geus goblok ieu bikeun ieu aing tah. Ieu ngecebrek wae leres. Salira calon malaikat teh gandeng goblok sia. Calon sawarga. Aduh, nuhun katampi. Halah, alhamdulillahirabbil alamin. Gancang dijual 200 we. Permios kula jik ini. Terus Jongjon geus ieu mah. Ini. Anjir panjang kitu kongkorongok. Hayam naon eta pelung. Jaluna. Karunya boga hayam pelung teh bikangna hungkul abi teh. Dengan gendog da pamacak. Eueuh jaluna. Lamun boga jaluna bisa ternak bisa jadi usaha. Hayang
Lan ayam di pasihan mah tuh ojik bawa lan bawa beres kekelek abdi ojik Kadang nggak binti. tapi ka dibantingkeun kembali ame pingsan nyonyok ke tepi mah masih we remes belanjing alah alhamdulillah le naon tetanggahan itu raket usaha ai siapan ieu mah ai make jeung nanyakeun usaha no aing atuh nu salira ya resep kene badminton heunya teh geus langka mubadir mubadir kumaha Ina mubadiri iwana syayati. Satemana jalma-jalma nu resep ngabubadir kena hiji perkara jelas barayana setan. Kada dimangpaatkeun. Bener dalil mah. Nepi ka bulukan kitu. Jadi mau pemicana ku abdi bawa ku sia beres. Yoneknya beres bisa badminton aing permis lanjik naon jam dinding nepi ka sae gitu Allah butuh desia muhun bawa gitu atuh gampang Allah beuki ngalegaan we imah aing teh kireng lah atuh alah beres nuhun ku lanjik ini put disada si kurang ajar aduh ampun manuk kubu sia beres gitu mah beres nuhun pot nan mua kagoknya ai ka maneh nah gitu meja bawa ji kursi bawa sakalian sepiteng jeung tai-tai naji bawa embung nyungkun mah assalamualaikum mah itu